bos ini mah dongeng aja mbak helai dongeng ngara gumuri kadang mau kadang pecah orang resep lah tak kieu cari tenatenya ayah si mau salahirkeun tah anakna teh pan bawel mak cenah hayang daging si pucang oh si anak teh cek mau teh oh nya pas aya pucang teh teh jalurna teh ikan pucang madang diudah kata si pucang geus mau kucuk tah lus si pucang kasih pasar Cilawi nah pas si mau lus nyerap terus nah pas si pucang itu malik nah hati muda-muda si pucang teh muda-muda si pucang apa rata berarti si lahir kan lewat terlintas di pikiran si pucang ngeliwat ke tukang di opi eta si mau di opi aing geus kitu teh pan berdan leuleus mah teh kalau sore keluar di sareng kamu teh aing geus kitu teh kajoangna kucuk mak mana daging si pucang teh eta mah da euy indungna ka anakna susah sisi tapi kitu bantu orang lain pakai kacamata kaya atuh dinya mah orang kota tuh mahal ya baju ai hararade kitu aya sepatu sabaraha meulina murah oh hadeunya kenca sabeulah nya demaknya eta kacamata cingajaran deui urang sangajaran da sangajaran lobaan pika nanti cang urang mah jigana meureun urang jiga orang kota mah eta mah lobaan cing ai ganteng poe alihnya mana bos orang kampung mana karena kacamatanya poe caan cing iya mau pakai kieu nya tibalik atuh balik kumaha didinya gara sok urang cobaan ka didinya tuh sok tinggal di kamera bener kan da lain urang tibalik ini coba adanya kieu nya dibalik eta mah kumaha dibalik oh dibalik ya sorry oh udah orang kurang ngabung apal banyak kacamata kitu berabas kita salah tong shopping namanya shopping tong shopping namanya tebak kebisingan orang oh aing bisa mun tebak pokoknya mah jagoan bah kalau bakal lagi eleng kurang masalah terus lain bikin ka hadiah iya ditingkakeun ditiupan disapan diasupkeun naon tah kurang mah teu sanggup teu sanggup nah apa teh sanggup pasti naon teh pasti nama tadi juga terusnya orang karena lah ulah suudon kumaha dari kanu kitu lah jorang akan kacamata kumaha gara sok kacamata ka dieu ningalikeun tuh dengkakeun ditiupan jeung diusapan diasupkeun ka dieu tuh Jena kurang nyambung aja na paham orang salah dia ngasupkeun anak gitu katanya ente iya we cak ya teh kan cik aja dasar sama orang kampung gitu nya biar kacamata kagekeun kan dibalik oh jadi tong loba teuing cak yo men teh dibalik nya ada kalinya aya dibalik henteu sia dibalik kagekeun tuh dibalik oh iya oh ya asyik terbalik lah aja ya gitu ya kos tadi deh gitu itu geus panjang kos tadi wes cuman geus kitu teh ya oh gitu gitu terbalik orang ngasupkeun anak pakai heula dinya